Inilah 5 orang yang dijamin rezekinya berlimpah oleh Allah. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar. Ada 5 orang yang sudah dijanjikan Allah rezeki yang berlimpah. Semoga kamu termasuk salah satunya. 1. Orang yang gemar bersedekah. 2. Orang yang selalu bersyukur. Rezeki datang dengan keikhlasan hati. Ketiga, orang yang rajin beristighfar. Memaafkan diri sendiri membuka pintu rezeki. Keempat, orang yang gemar bersolawat. Orang kelima, yang gemar salat tahajud dan duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen. Semoga sehat selalu dan panjang umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, si Cengeng, kuring, si bengok. Cengeng, ayeuna alhamdulillahnya urang tuhnya kayaan di kebun tingali gunung gararnaheun. Benernya orang aduh ya. Ningali gunung nili sawah. Aduh sangat mantap. Cuacanya adem, sejuk. Mantap gitu loh. Nya urang teh ningali ka kaler, aduh lempong tuh gunung. Aduh nepi ka gunung teh geunaheun katingali cuaca cerah, tidak panas, tidak mendung. Tapi kagenaheunana tingali langit oge nepi ka bodas. Ya benar. Siamanya lo ngobrol teh di kitu-kitu. Lain pan teh sora teh sugan we keluar. Keluar eta nerhakna. Alus. Geus we nyanyikeun atuh. Nyanyi naon? Nyanyi naon we atuh. Urang sabaraha poe ieu gawe di kebon aya di sawah ieu ayeuna teh kamarin pik ti macu ayeuna aya di teu paculeun loba keneh. Nya teh alhamdulillah euy boga donungan teh bager jeung loba sawana. Sawahna loba. Pamaji salakina teu boga ngan. Geus we ilaing atuh daftar kadinya. Ureuyan ku ilaing deukeutan. Kan bae kolot oge yang penting nyaheun ka ilaing. Ilaing nyaheun ka ditu. Era aing mah era wing mah atuh itu mah golis walaupun kolot oge kelapa muda. Kolot kelapa muda tapi cantik. Nya ilaing pernah ningali kitu. Pernah ningali fotona. Hari pernah ningali mah alus. Siapa donungan teh gelis coba bager coba perhatian deh. Nyata alhamdulillah urang mah nya kabeneran boga donungan teh. Walaupun da urang mah dulur. Ilaing mah dulur kuing mah naon atuh dengan tapi ka uing mah nyahoun. Nah, cokos geus papangih nyebut nyahoun. Katingalina we atuh ka ilaing merhatikeun ka uing merhatikeun berarti eta donungan teh bager. Halus bager nyata. Ngan hanya kana ieu teh can balik keneh ka dieu ieu serada lila ieu. Aduh. Digana teuing irahana. Nyata aduh. Lain urang mah tuh ningali ka gunung nepi ka geunaheun cuacana. Nepi ka geunaheun. Aduh. Alhamdulillah nyata tuh gunung geunaheun sagala rupa geunaheun sawah-sawahna geunaheun. Ulah jadi anggur merahnya. Naon anggur merah? Ieu dengekeun.
anggur merah minantung anggur mito hamara. Belum seberapa dahsyatnya bila dibandingkan dengan sang istri marah, membuat para bot dapur sarada. Trong sora baskom ditako, treng sora katel ditako ku cecolek, trung sora emer diketrong ku gayu, prek sora piring murag dibebetkeun. Duh, sora aing jadi cengeng we. Sora budak menta jajan curik, sora budak curik menta jajan. Jawab bapana, nalangsa pan, aduh nah hate mah teteh. Nalangsa ningali budak ceurik hayang jajan teu boga duit da bagaweanana molor. Ya bener ya aing kahardi bener lamun nya mun boga budak kayak kurang tara gawe ngadengnya budak minta jajan ceurik. Pan meureunnan kana hatena. Pasti kaji kolot mah nalangsa. Ulah sampai kitu tah we ngalaman kitu nya tah pamajikan mantau ge ka Saudi teh meureunnan kebagoan dewek ka molor. Udang jam 2. Jam 1 meureunnan ngapoe. Tapi ari meureun mah jang dahdar wae mah aya kitunya ada urang sabari usaha. Da peuting kadang-kala sok aya mencet atau kumaha gitu. Sok dipanggil. Ngan meureun teu kacukupi we sagala rupana meureunnan mata kenit ka Saudi hayang leuwih kitu. Kitu mata pan hayang nu leuwih meureunnan. Tapi dari kuring masa teu biasa mending keneh ngeusan we kitu. Tah sakitu dongeng teu sim kuring. Sekian.